hiji jelema maot barang maot terus diteliti barang diteliti sabaraha hartana aya sawah bangsa 1000 meter ahli warisna ahli warisna oh ieu mah ahli warisna lantaran teu boga anak mamang tuh jeung uwana tuh mamangna jeung uwana digerokeun alhamdulillah jagenna teh orenganan na meunang mah meunang bae iya tuh bogo naon ieu tirkahna aya tanah 1000 meter hargana 100.000 jadi 100.000 sameter kali 1000 meter seberapa berapa 100 juta 100 juta oh jadi kula kebagian kan hutangna 500 juta nya jadi memang kebagian hutang tah eta teh sesat di 100 juta sial jatuh lain sial je teh ahli waris ahli waris eta teh teu kudu dibayar anakalana meunang harta anakalana meunang hutang itu ahli waris mantak geuingkeun besi aya dulur anu kemalinaan wah hutang ieu mun paeh aing ahli waris teh cilaka ieu geuing urang lantak urang silih geuing masyaallah urang masih keneh nyaritakeun bab kisos bab balesan tina jalma-jalma anu ngalakukeun kazaliman baik ngabunuh maupun putang potong dan anggota termasuk nu zina nu mabok nu korupsi nu maling bakal aya hukum-hukumna menurut Al-Qur'anul lolobana mah jelema nu ngalakukeun jahat teh jelema ngarti nu korupsi bae di negara kiai malu profesor doktor nu laluhur sakolana kiai nage kiai nu laluhur sakolana lain kiai nu ngaji pondok salapi lah nu masantren salap korupsi paling ge korupsi dina masalah kamaotan sholawat ya leletikan lah abi nu jelas mah lah eta onam teu termasuk korupsi antara eta mah sodako ieu mah ieu di negara ini kuduna disalurkeun ka mana ka Quran pan bejana dikorupsi di depag urusan haji geus korupsi lain nu teu ngarti make jubah make sorban berarti pamalingan bersorban eta teh berjubah sorban tinggal zohor hawa nafsu kitu keneh nu ngabunuh kadang-kadang nu ngarti nah ieulah nu bentek ilmu can bisa ngajamin ka urang ilmu maka karak dibabawa bae ku urang can bisa ngajamin ja urang ge nyaho bahwa salat tahajud teh sunnah ilmu ngaranna aya di otak urang unggal ngaji kiai ngajelaskeun aju ngalaksanakeunana atuh ilmu urang-urang atuh biasa bae tah itu contoh ilmu mah ilmu bae biasa nya urang ge bahwa isuk-isuk teh aya salat duha malah di surga engke aya bab duha
lawang surga dia ayah salah sahiji nu istimewa ngaranna babud duha khusus jang nu sok sarolat duha melalui lawang eta nyaho urang ilmu ngaranna geus nyaho jasa tileutik malah manyaho maju kiai sok ceramah hareng kiai na ge tilok salat duha blon tetepan ilmu mah ilmu atuh ngalaksanakeun lain deui teu badak gedena ilmu can ngajamin kana kasalamatan ju anu sok hasud pan kiai sarua bae nyaho nyana ge dulur ulah sok hasudnya lantaran sajelema nu di jero hatena aya hasudan ulah loba sagede bakatul hiber haram ka neraka orangnya hasud si kiai nu hasud di benak hatina hasud anu luar biasa ilmu aya tapi teu ngajak mentak muntayang ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere ilmu diberi amal al ilmu bil amal kasyajarin bila samad ilmu teu diamalkeun kos tangkal kayu eueuh buahan pake ngising budak di handapna sapira tangkal kayu percis kos tangkal kayu beringin didinya ngariuhan ngararising kiih enjot-enjotan buahan tangkal beringin batamah buahna neraka jahanam tak sing hadir ilmu amal ke teu kuat cenah tahajud kudu 10 rakaat 2 rakaat sholli sunat tahajud Allahu akbar 2 rakaat gubrag hees deui beres lah kitu bah beres nyumponan ilmu bae heula ieu mah tuh ya Allah cek pamajikan apa tadi ka haji tahiyat pan geus aya dianggal deui salah neuleut teh salah dege isi jadi pamajikanna ge heran tahajud mah tahajud subuh jam 7 cek pamajikan teu kaliru ya sana Kak, kula daikeun penting lain tahajud. Kok nyaho? Ada gembe tahiyatna aja ka haji masuk gandeng tahiyat. Malkat. Bener ka haji. Subuh jam sabaraha? Ulah loba omong. Ai tahajud wa tahajud ai subuh ma usolli fardhu subhi qadaan. Ya Allah, saja ibadah urang hayang akur sesuai jasa abeh meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala encan miceunaan panyakit di jero hate encan istiqomah dina ibadah hayang mencapai derajat waliyun min auliyaillah teh berjuang nas datang ka maut ulah jadi wali belah dia jadi pangkat solihin luar biasa satungtung aya panyakitan di jero hate ria ujub takabur hubul mal hubul dunya hubul jah jeung berbagai-bagai penyakit moal naik urang hirup urang moal boga derajat mungguh Allah subhanahu jelema nu luhung eta teh tanda bahwa jelema eta dipikaridho ku Gusti Allah. Nu mantek dipikaridho bersih batin. Kurang usahakeun lalaunan bersihan batin urang ilmu mah nu mantek ceuk Imam Ghazali gampang jasa. Gampang diteanganana komo di akhir zaman maguari urang cele diukna hareupan TV aya nu keur ngaji ilmu ngaranna aya kiai ceramah urang ngadengekeun ilmu ngaranna aya jelema dongeng ilmu ngaranna
urang ngaji model kieu keur mulungan ilmu warisan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi mah teu ngawariskeun pabrik egel, teu ngawariskeun NASA, teu ngawariskeun kitu pabrik ikan teu. Kangjeng Nabi mah sugan gunung teu. Kangjeng Nabi mah ngawariskeun ilmu. Mentek aya sahabat gegeroan, "Euy, tuh Kangjeng Nabi kunaon? Keur merean warisan." Guguraan nggak tuh, tuh cepat. Guguraan sahabat datang kadinya, ya Abu Hurairah keur ngaji ki. Mana ya warisan Kangjeng Nabi cek ya? Aing mana sih semua kantong cek. Deuk siap. Neangan lainnya na kadinya kapanggih deui teh jeung sahabat. Hei, mana? Cenah keur ngabagi warisan. Aya tah. Saha eta Abu Hurairah? Ngaji teh atuh eta warisan Kangjeng Nabi keur dibagi-bagikeun. Oh, ilmu sial. Ye sial. Sira warisan teh kos kitu bae. Kos kieu nek geus urang deui. Hiji jelema maot. Barang maot. Terus ditaliti, barang ditaliti sabaraha hartana. Aya sawah bangsa 1000 meter. Ahli warisna. Oh, ieu mah ahli warisna lantaran teu boga anak, mamang tuh jeung uwana tuh. Mamangna jeung uwana digerokeun. Alhamdulillah. Orenganan naik menang bae. Iya tuh bogo. Naon ieu tirkahna? Aya tanah 1000 meter. Hargana 100.000. Jadi 100.000 sameter kali 1000 meter seperti itu. Kamera? 100 juta. 100 juta. Oh jadi kula kebagian kan hutangna 500 juta nya. Jadi memang kebagian hutang eta teh sesat di 100 juta sial. Jatuh lain sial je hutang tuh ahli waris dah. Ahli waris eta teh mah teu kudu dibayar. Anakalana menang harta, anakalana menang hutang. Itu ahli waris. Mantak geuingkeun besi aya dulur anu kamalinaan wah hutang ieu mun paeh aing ahli waris teh cilaka ieu. Geuing urang lantak urang silih geuing. Masyaallah. Aya urang keur nyaritakeun masalah kisos nu di negara Indonesia mah teu diperlakukeun kisos teh. Lantaran negara Indonesia mah lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Undang-undang negarana make undang-undang HAM. Hak asasi manusia buatan Walanda nu dikendalikeun ku Yahudi Amerika. Ai urang nama rakyat bangsa Indonesia umat atuh beda jeung negara. Urang njekelan Al-Qur'an. Salah saeutik nanya ka kiai ngaranna make Al-Qur'an. Tuh aya urusan nikah kiai, urusan tolak ka kiai, urusan ngajual tanah teu bakos kitu, urusan utang piutang ka kiai deui. Kos kari itu bae geus kiai batu. Masyaallah. Jadi alhamdulillah sanajan negara henteu memandu make undang-undang Al-Qur'an, tapi urang menyadari rakyat jeung bangsa Indonesia tetap make Al-Qur'anul Karim. Mantap ketika para DPR nyieun undang-undang eta dipantau ku masyarakat jeung ku rakyat. Kok kitu sih undang-undangna? Kok kitu sih undang-undangna?
selalu gitu baik ujung-ujungna moal teu pasti ujung-ujungna lamun geus keterlaluan pemerintah bertekuk lututna jeung aya pemaksaan terhadap rakyat nu bertentangan jeung agama deleukeun coba sebab rakyatna loba nu hafizul Quran rakyat nu loba anu talar hadis rakyat loba nu ngamalkeun Al-Quran loba jasa di Indonesia nu mentek heseun di Amerika jeung Yahudi ka urang lantaran di urang mah alhamdulillahirabbil termasuk pengamalan Al-Qur'anana katembong jeung katingali ukhuwah Islamiyahna masih bagus mentek lamun engke undang-undang na melenceng na luar biasa atuh marawa golok rakyat kajen kuku mage pangheulana dipenggelurah iya geus teu kadeuleu jelema asa tangkal kalapa bae jager bae leh sia hirup ge ngahalangan aing jangan camat gua tinggal RT bawa asana ka aing ye cak RT ada terus mal katahan moal gajen goku mah age persekongkolan pemerintah jeung Yahudi dianggap bae gas teu beres bakal cenah kieu kitu pokona geura ngasah golok bae ku ari mah nu seukeut jang mencit sapi diperkirakeun seperti eta lantaran urang ningali di negara lain nuker diacak-acak ku Amerika Syria sepugu Mesir merambat ke Yaman terus ke Jili kemudian Turki anu geus dikuasai ku pemerintahan ku Amerika rakyatna nentang jeung teuing perang sabilillah syahid pokona mah wari geus dibentuk syahid geus dibentuk wari di dunia ye syuhada pada encar asyahid doktor anu asyahid profesor anu asyahid mal bejakeun buku geus aya pembentukan ku ari di Irak di Iran di Syria di Mesir di Turki geus aya pembentukan asyahid doktor anu asyahid kiai haji anu asyahid Syekh anu asyahid berarti siap berjuang menuju syahid tinggal ke di Indonesia saha nu rek daftar silakan daftar siapa ya berarti aduh cek dia ngomong mah keulanan tersebut sia tah mah deuk kos kitu masyaallah di batur mah seperti eta geus dibentuk ku ari teh ya Allah ya Rabb tinggal di Indonesia tapi loba di Indonesia ge lamun kula ngagerakeun siap pangheulana nu gede hutang abdi daftar kiai geus paeh geus lah kan sia hebat amat ieu make hayang paeh lah lain ieu motifna naon hutang wah bener frustasi mah budak ieu ya Allah ya Rabbi ya Indonesia gede lah tapi lamun aju berubah mual mentak setahun deui urang bakal merayakan pemilihan RI 1 saha nu bakal kadeuleu mampu nyekel bangsa jeung negara Indonesia nu di jerona Indonesia teh macem-macem agamana mayoritas Islam di luar Islam aya kitu kene kitu kahirupan saha anu bisa ngagoyangkeun eta nu bisa kitu naon ngaranna mewarnai bangsa Indonesia ulah salah nih teh mah keur carita ieu mah pelaksanaanna di Indonesia teh wa man qatala bi muhaddadin uqtasabihi wa man
qatala bi khanakin uqtusabihi wa man qatala bi taj'in wa nahwi uqtusabihi Zaid ngabunuh Ki Umar ai ngabunuh nak make alat anu seukeut pedang bedog teh kudu dikisos mu masalah sesuai jeung perlakuan Ki Zaid terhadap Ki Umar mun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar make pedang maka tuntutan keluarga Ki Umar putuskeun engke ku hakim di negara kudu make pedang deui kok tusobihi numu masalah Uman qatala bi khanakin Ki Zaid ngabunuh Ki Umar cara ngabunuhna teh make dicekek lantaran Ki Zaid mah kos kitu ge boga permainan silat boga permainan kitu bela diri anu pohara permainan Jakarta besi boganya permainan Bogor Cimande sia nyong ngaran doang padahal mah boga deunya permainan Korea permainan Hong Kong pokokna manu ngaran silat kungfu dan lain sebagainya bisa Ki Zaid nu mantak begitu gelut jeung Ki Umar ngan sakilatan set langsung dikakeleknakeun di kieu teu daya teu upaya eta Ki Umar dicekek bae ker golep is dead jadi berarti ku dicekek masyaallah jago eta Ki Zaid kos gitulah bela diri ilmu bela diri teh kos gitu komo permainan di lembur mah anu teu asup nominasi nu teu bisa diabenkeun ke dunia internasional model mana model permainan di lembur lah bangsa Cikaret Cikalong Cilalai itu permainan lembur tah mokos gitu mah anu ke ujung-ujung nama permainan lembur mah mun geus hese-hese teuing gelut ya dilangketek ketek lamun geus teternya da diceklan dilangketek we musuh teh tapi menang sebab dilangketek we pan daya nya da gitu dilangketek we coba geus tetep pamungkas nah ieu mah Ki Umar teh paeh ku Ki Zaid dicekek nah laporkeun teu meunang urang menghakimi sendiri teu bisa sebab negara boga aturan disebut negara hukum wallah alam di Indonesia nyaho negara hukumnya lain ngan bejana cak batur nu ngomentari masuk ke dunia hukum hukum cenah di Indonesia hukum nu jelas kadang nu salah disalah nu bener salah dibenerkeun nu bener disalahkeun berarti hukum kadang-kadang nu leutik mah hukumanna pohara jasa nu gede mah biasa bae hukum berarti aya ge nu dihukum aya unsur-unsur politis tama lain dek ngalaksanakeun hukum negara nu sabenerna hukum berarti rimba berarti lamun hukum di negara hukum rimba mah di leuweung ayana siapa kuat dia yang menang siapa gagah eta anu menang panggagahna maung mantap maung jadi raja kemudian sambarangan dirimba maka maung teh wabeh sujud ke gajah sujud ke maung ketika di negara geus berlaku hukum rimba seperti kos gitu bahasa gasnya deh maung besi ngerekam
geus eueuh hukum cak batur nu asup ka dunia hukum di Indonesia seperti eta. Urang mah teu ngarti soal hukum-hukum eta biasa bae, asa aya bae hukum di Indonesia. Urang ge ketika asup maka ranah eta bakal ngomongna akur ternyata teu beres hukum di Indonesia bakal gitu. Jika bahan ngomong nu geus kakenaan terjirat ku hukum di Indonesia ngaromongna kos kari itu. Tapi tetap teu meunang sambarangan bertindak. Itu semau gue tetap lapor, panggil BAP. Setelah nyata bahwa pelakuna adalah Ki Zaid, nah Ki Zaid kudu dikisok. Ternyata Ki Zaid ngabuluh Ki Umar, cekak Zaid, cekak deh. Ya Allah, jadi man cakaka cukika. Jelema nu nyekek cekek deui bae. Ya Allah, ya Rabbi. Geus babari bae nyeun dalil. Waman qatala bitajwin sajelma nu ngabunuh ku cara marak bahasa baheula artina marak teh dibere dahar teh dibere nginum diparak kalau baheula mah kitu parak tah geus dibere dahar parak ngaranna tajwi ngeluenkeun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar diparak ku Ki Zaid. Ki Umar tewak sukeun ka kamar kunci. Sapoe teu dibere dahar teu dibere nginum. 2 poe teu dibere dahar teu dibere nginum. Kekuatan fisik manusia 24 jam. Kekuatanna 24 jam geus teu dahar teu nginum. Geus lelah. 2 poe tinggal tu bere dahar teu dibere nginum geus tinggal kicep lah kicep geus carang 3 poe teu dibere dahar teu dibere nginum 4 poe modal Ki Umar geus daya tahan tubuh manusia geus teu kuat. Laporkan ke keluarga Ki Umar ke hakim melalui polisi. Laporan ke polisi, polisi tugas untuk menangkap. Sebatas nangkap polisi ngalaporkan ngabawa ke hakim sidang. Sanggeus tadi sidang jelas bahwa Ki Zaid melakukan penganiayaan terhadap Ki Umar dengan cara tajwir. Tadi bere dahar, tadi bere nginum. Tangkap Ki Zaid, sukeun ka kamar, ulah dibere dahar, ulah dibere nginum. Sabua bae. Kena karasaeun punya. Ya Allah. Adil agama Islam, jujur agama Islam. Pokona geus kudu diakurkeun we, semua aya pangadil-adilna agama selain daripada agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil eta aya agama-agama lain agama petet mah aslina turun Kangjeng Nabi Adam ka dunia mawa agama Islam timbul aya Buddha timbul aya Konghucu timbul aya Protestan eta mah kabelah dieu malah Protestan Yahudi di zaman Kangjeng Nabi Musa kemudian Kristen di zaman Kangjeng Nabi Isa Islam mah tiba heula. Terus turun Nabi acak-acakan masyarakat Gusti Allah nurunkeun deui Rasul Nabi acak-acakan deui ke bener aya Rasul aya Nabi acak-acakan deui Rasul geus maot turunkeun deui ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah Nabi diangkat jadi Rasul ke balalener entang deui maot Nabi na acak-acakan deui. Selalu kitu beuti zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis salam datang ke Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di zaman Kangjeng Nabi ditara rentang Kangjeng Nabi terus baik zaman sahabat ngan utuh
tidak upaya atau melawan Rasul. Zaman sahabat geus mulai Muawiyah, Yazid jeung Sayyidina Ali. Kemudian terus kebelah dia di zaman tabi'in, terus di zaman wali sanga. Kabelah dia di zaman wali sanga can naik deui Islam. Can hudang deui Islam teh lantaran pager Yahudina anu luar biasa. Rapat teu meunang gerak Islam. Kamari ieu tinggal selangkah deui melalui Osama. Digoyang perekonomian dunia melalui Osama bin Laden jeung Saddam Hussein. Transaksi geus teu disahkeun make dolar, dinar, dirham di Irak. Iran dek nurutan deui. Wah, dua sosok manusia eta dikejar, lu korban ka orok-orok. Yahudi tetekos kitu, masyaallah, lu henteu salah, hangus. Tembak beakeun kabeh sabaraha manusia gadis perjaka nu ditembakan hanya untuk mendapatkan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein. Karena eta terus acak-acakan perekonomian dunia. Sampai per detik ieu perekonomian Amerika yakni Yahudi can stabil. Ieulah berkat perjuangan Osama bin Laden. Geus digogoreng ke berbagai negara. Ai positif jada teh atuh dek ngagulingkeun Yahudi. Tinggal salangkah deui, salengkah deui. Geus dikibarkeun bendera Islam di luar negeri mah. Allah encan menghendaki tetap bae Saddam Hussein tumbang, kemudian Osama tumbang. Per detik ieu masih keneh can jelas. Terus ngadu nu batak negara anu bom, negara anu sigat, negara anu motifna kabar ka urang macem-macem, minyak lah, emas lah dan lain sebagainya. Tapi batur mah berjuang teh geus teu kaharti ku urang. Tinggal di Indonesia, urang cek Gus Dur teh udah enggak usah ngikutin perkembangan Irak, botak lu enggak. Pokoknya mah enggak nyampe, kita aja. Di Indonesia bae kuari mah urang perjuangan urang, anak urang nu mamaen HP bae. Geus bingung jasa urang kuari mah lantaran nyana anak urang boga salaki-salakina diantepkeun lantaran nyana Facebookan jeung batu. Aduh ampun, salakina ditinggalkeun perjuangkeun ku urang teh anak urang. Masya Allah. Cokot HP-na bantingkeun HP-na kabur ti urang. Deuk kumaha coba? Diantepkeun HP-na salakina jeung anak nu korban nyana happy-happy jeung nu sejen. Eta keur carita boga salaki, teu boga salaki mah masya Allah. Walah berita anu dek 2 poe deui ditikakeun, dibawa kabur ku cocodot. Akibat Facebookan jeung batur, tinggal ieu bae salaki pisalakieun ieu 2 poe deui. Aduh, tanu mantak cekolot baheula ulah sok cicing di lawang nongtot jodoh. Eta tah nongtot jodoh ngaranna tah nongkos kitu tah 2 poe deui teu jadi geus nongtot. Ngelepot deh. Integrasi Kizaid. Setelah diintegrasi, ngakunya cara membunuh Ki Umar adalah ditajui, diparak-parak deh. Sepoe, 2 poe, 3 poe. Ayo coba datang ke pae. Masya Allah. Uktusobi. Walawi jeung umpamana tajwi katagrikin model dikerem Zaid menganiaya Ki Umar teh dibebaskeun ka sumur. Asal kaluhur dikahandapkeun deui, asal kaluhur dikahandapkeun deui. Ki Umar engke kisos terhadap Ki Zaid seperti eta. Tarikin atau dibalut Ki Umar dicekal ku Ki Zaid tewa kalian set asupan awi leungeuna ditalian sukuna ditalian disate
dipelem dibulak-balik ngerecek guys. Kebiadaban Ki Zaid Ki Umar sanggeus sapaeh kayawan ku ahli warisna integrasi ngakunyana membunuh Ki Umar pengakuan pembunuhan anak kumaha cara ngabunuhna ternyata seperti eta atuh geus Ki Zaid tak diawian deui lah sukuna talian leugeuna talian huluna talian sate deui bulak-balik sak mah bandeng serang beres. Ya Allah ya Rabbi masyaallah ilqain min syahikit atawa Ki Zaid ngabunuh Ki Umar teh ieu dia bawa ka luhur gunung diajak ke Gunung Karang di talian kemudian diragakeun guluntung bus lakukanlah seperti eta deui ya Allah adil Islam kos kitulah hukum Al-Qur'anul Karim mun dilaksanakeun walil qisasi hayatu ya ulil albab dilakukan hukum qisas bakal aya kahirupan anu istimewa kahirupan loh jinawi subur makmur nikmat sebab jelema dek ngabunuh cilaka aing dibunuh deui moal terjaga ku hukum qisas teh mun aya jelema maling potong leungeunna kanyahoan ku batur pan burut potongna berarti pamalingan ieu engke aya nu maling deui aya pelaku nu lain teh sieun moal aing ayo urang maling moal aing kurang kanyahoanana aing dipotong minimal sieun heula ulah waka ka Allah aturan-aturan Allah nabaikeun zina ternyata muhson ranjam asal aya nu zina muhson diranjam engke na isieun sieun enggak belah ditun sanajan awewe geus tangkarak bae cepet cakeun bung aing masih gayawan ku batur di kisos aing wah bahaya pan kuari mah tuh berbagai kalangan geus mah anak muda geus terkendali nu baroga pamajikan baroga salaki zararina henteu kumaha meureun ieu nagara moral jeung moral bangsa ieu ka ustad ngalakukeun zina ustad ustad dan cenah kiai engke 4 mata geus aya di kantong kula kabeh Pasar Kemis aya sabaraha ustad anu zina Cikupa aya sabaraha ustad nu zina Belaraja sabaraha ustad nu zina naik ka Tangerang kota aya sababaraha ustad nu zina kan cenah kiai nyaho apaan awewe na bebeja ka aing minta pertanggungjawaban tadi nama kiai kumaha cenah kula minta pertanggungjawaban pan ka aing sial orenganan aya anu mawa fotona nyana make udeng-udeng make sorban sial jasa kula ditanya neng sebabogan sabaraha tahun 2 tahun cenah kiai malah mah ustad sok ngaji cenah ka dieu ka Cilong kula mah bawa ngaji sia singkeun aing aduh Gusti Allah ya wadak panggih jeung beungeut da oh iya ya awena bebeja tuh aya nu gadis awena aya nu rangda awena emang kumaha gitu bebeja panjana lantaran dipake bepan atuh dibayar henteu boro-boronya angkot ge marah atuh ya Allah ya ieu gede kumaha aduh eta carita dunia ustad atau komo di pemerintah wah carican puguh kiai di pemerintah dibawa ku aing jelema ka dieu yo wah cenah ulah sok suudon lain suudon nyata
nyata nyaho di mana kiai ya pokoknya mah aing nyaho transaksi nage nyaho DPR loba jasa di DPR wah ulah sok sungkas sangka kiai aing ge nyaho dorangka nyawan aing jeung sia mah tapi aing nyaho deui sia adu teu nyaho aing nyaho jasa ih wong kumaha muringgak bulu lamun urang nyaho masyaallah tinggal orang ngadoa baik mudah-mudahan manusia dibalikeun hatena ku Gusti Allah tina bener supaya tambah bener nutup bener supaya bener sangkan nyaho kana jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala hawa nafsu katekos kitu ya insyaallah inggis kidu walau bisihrin atau aku sihir lamun Ki Zaid ngabunuh Ki Umar melalui sihir emang aya ki atuh aya boro-boro urang ya Kangjeng Nabi ge kena sihir Kangjeng Nabi kena sihir kok Kangjeng Nabi bisa kena sihir membuktikan bahwa sihir eta aya di zaman Kangjeng Nabi kena sihir Kangjeng Nabi panas awakna sanggeus panas rada mulutat molotot teu puguh rarasaan Kangjeng Nabi teh ngomong rada ngaco kaget Siti Aisyah kok Kangjeng jadi kieu akhirna malaikat Jibril turun gancang caritana bae ke dongeng dina Al-Qur'an bakal aya malaikat Jibril ngajelaskeun bahwa anjeun kena guna-guna Muhammad guna-guna sumuhun aju kudu kumaha tuh di sumur anu aya bungkusan di dinya aya anu ditalian tah ku benang-benang ala eta tuh nu mantep Kangjeng Nabi naga teh kena sihir qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza syarri naffatsati fil 'uqad ayat atuh masyaallah begitu beunang diala dibukaan masukkan di amal gitu sihir Ki Zaid datang ke Sukabumi Sukabumi di mana kara? Oh parantinyana berarti Jampang Surade datang di Jampang mah tukang sihir teh Ki Haji imam masjid Masya Allah ulah kaget di ditu mah imam masjid ngomongna ramah nikmat jasa ngomongna urang datang ka dinya Waalaikumsalam saya Abdi Zaid di mana di Tangerang Masya Allah cek jadat sareng saya nyalira bae ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya naon ieu sumping ka dieu pugu abdi gaduh masalah beres masalah mah ulah sok diantuk sial jasa juga aya naon bos aya naon saingan dagang di pabrik teu beres nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang kawarah teh ulah diantepkeun jelema kos kitu ngalangan teman kos kitu mah geus pokona mesrahkeun ka Pak Haji sial Sukabumi teh kos kitu rek dikumahakeun apake rek diedankeun rek digeringkeun atau rek dilesukeun atau rek sakaligus bae diberesan ayo wah pokokna mah eta hargana sabaraha atuh beda-beda harga mah tolol jasa
cek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae. Geus ulah dingkengkeun deui. Bahasana ge kos kitu panaon suku. Cek Pak Haji mah geus ulah dingkengkeun deui. Lah nu kos kitu mah jangan halangan. Ribet pan urang ge ngahalangan mah ribet. Bahasa Sukabumi eta. Asup heula Pak Haji na ka jero, mawa anak-anakan keluar jeung jarum. Ayo dek dikumahakeun ye. Lah maning diberesan. Ai diberesna lah ulah. Tanggung teu diberes. Maning dianggeuskeun kos kitu. Di mana ieu pasar kemisna? Terep. Aduh, ampun, Masya Allah. Sabaraha duit tetep Pak Haji lamun diberesan gitu. Alah, mawa sabaraha ayeuna mawa sabaraha. Mawa sabaraha ayeuna. Ya mah 1 juta, geus 1 juta heula, ge sesana mah ira bae geus pokona. Gampang bae jeung Pak Haji mah ieu mah urang duduluran bae. Sial jasa. Tukang sihir di Sukabumi tolol jasa. Atuh kos kitu mah tuh tenang. Geus sok urang nyaho beres bae geus. Ye saha ngaranna? Saha ngaranna? Tulis di dieu ku Pak Haji tah ngaranna. Cepot. Cepot teh cepi. Oh ya cepot. Bin. Alamat. Teu beres ieu menjelma kos kieu ngahalangan ieu ih lain ka ente bae mah kanu sajengi bakal ngahalangan mani diberesan geus atulah bunuh bae bunuh ya saksian jaruman matana hiji deui terus irungna otakna di luhur embun-embunan terus ka dieu cat biak kabeh tuh geus geura balik ka ditu balik geura ka ditu coba deuleu ka ditu deuleu deuleu tanggeus ngagoleh balik ki Zaid naik ki jang nopang bener liwat kayak macam pikir digulung-gulung kunaon eta nanya deh tolong tah ki Zaid. Nyaho cenah ngadadak ieu datang kieu bae ji. Ngadadak. Satu turun biasanya anak kadinya. Biasa terus ka ieu mah ngarokok. Hae ya. Pemajikan ada datang. Kata si mana? Ulin Jakarta. Itu Cepi di Gugulu. Ji, kunaonnya? Ih, nyaho ngadadak ja. Ngadadak melotot bae, ngadadak melotot. Oh. Geus beres ditungguan tuh ngecan pae bae sapoe 2 poe tuh dibere norong nomor telepon Pak Haji kok can beres kieu we saya sama gerak kirim aduh aya bae asyaallah nungguan sesa teh ampun aduh begitu dikirimkeun mah sesana sabaraha anu gede oge sih teh eta mah kan DP mah teh majang DP mah ya dikirimkeun bener kos kitu make sihir lantaran keluarga Cepi teh aya pangalaman asa teu sawajar bapa teh paeh kieu-kieu teuing disebut jantung nasehat paru-paru nasehat darah teboga darah tinggi darah rendah teu aya kadaharan nu dipantangan bener aya nasib ti Gusti Allah ngandek neangan sababna bae ulah sambatkan yaya cek anak ki Cepi teh aduh mun kanyahoan ulah wa ka dikubur aing teh hirup di dunia teh ngajawara lain bapak aing bae jawara kaceun teuing kena bau heula memeh kanyahoan pokona ulah ka dikubur ayeuna mah geus bae heula antepkeun aing berangkat heula di ka mana Kak
cek pemajikanna cak mana deka mana sia deka Sukabumi ai aduh ka Sukabumi kene wae ya kari cepat berangkat ke Sukabumi ke Jampang Surade ternyata datang ke Pak Haji eta kene Waalaikumsalam. Di mana, Cep? Abdi di Pasar Kemis. Ya dah. Ente abdi mah ka dieu teh ieu gadung masalah beresan masalah. Ulah dingkekeun ribet. Di dieu tiasa teu ngabunuh babu. Tuh parantina. Asal ujang daik tanggung jawab baik Pak Haji mah kan sakadar usaha nu tanggung jawab mah masing-masing. Pak Haji kudu tanggung jawab di akhirat mah. Ya Pak Haji ge nyaho ngan ieu mah pausahaan Pak Haji wae mah kos kieu. Sial jasa. Aya usaha kos kitu tolol. Terus aya tamu-tamu urang Pasar Kemis atuh aya neme keneh mah aya we ka dieu 5 dinten kapengker mah saya tah. Sah eta sah. Namina Zaid. Saha nu dibunuhna? Aya Pak Cepi teh dibunuh. Nya Pak Cepi ka sumur kumaha kitu eta ka dieu. Boga masalah cenah di pabrik. Ujang halangan bae sok diangkat ku nya diangkat ku Pak Cepi. Akhirnya diberes anta datana ge aya tah ujang boga masalah jeung sa teu abdi ge gaduh masalah gaduna mangan engke bae heula ieu mah kakarak sok pertimbangkeun bae ku Acep heula pertimbangkeun ge ka dede sabaraha ngaos Pak Haji gampil sareng Pak Haji mah aja duduluran pun Pak Haji mah aduh masyaallah atuh ge abdi ka dede jeung sumohon sok we balik lapor ke polsek. Ya. Ternyata bapak saya meninggal dari Allah hakikatnya. Tetapi sababnya ini adalah ada cucunguk. Apa itu cucunguk? Bapak nggak tahu cucunguk. Tuh, Jahit itu cucunguknya. Kamu kok bisa ngomong begitu? Gak boleh sembarangan. Awas ini kena sanksi. Tanggung jawab saya. Panggil Ki Zaid. Kamu punya data dari mana? Nanti dulu, panggil dulu, takut dia kabur. Nggak bisa begitu saja. Oh ya. Bisa tuh pakai gitu. Udah ditangkal Ambon tuh nyahun. Udah nih, udah beres. Oh ya, tenang. Ini nggak kebagian. Tambah lagi entar. Yang penting tangkap aja. Tangkap bisa. Ada apa ini? Saya ditangkap. Pokoknya menghadap dulu. Kasusnya dulu dong. Kasus kematian Pak. Masa orang mati saya yang ditangkap? Enggak, ini mah supaya nggak bisa. Cek Zaid. Orang mati saya yang ditangkap nggak boleh begitu dong. Enggak, ini mah supaya menghadap aja. Oh iya. Aman Ki Zaid. Polisi tolol. Ti dia nyokot, ti ditu nyokot. Itu beres sama kos gewat. Cek keluarga Cepi kok bukan nggak ditangkap? Tuh nggak bisa. Soalnya dia nggak ada itu kesalahan yang jelas. Tangkap aja dulu ntar saya. Nggak bisa dong. Nih. Oh iya dah. Tangkap. Sial dah solusi. Kesimpulan nama Ki Zaid ditangkap, Sangkesa ditangkap, terus ditanya kematian Pak Cepi. Atau hubungan kula majakir acan, sanggeusna menghelak, kakenca kakatoho, kakarak, diangsongkeun data Pak Haji Supyan urang Sukabumi. Berikut dina buku daftaranana dipoto pakai HP. Inilah sosok yang menganiayanya menurut laporan Pak Supyan di Sukabumi
adalah Pak Zaid, tetangga daripada Pak Cepi. Inilah data otentiknya. Teu daya teu upaya Ki Zaid. Berarti Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Pak Cepi dengan sihir. Nah iya, setelah jelas perlakuan Ki Zaid memakai sihir penganiayaan terhadap Ki Cepi, nah maka Ki Zaid gak sihir deh. Anak-anak ada cokot. Terus dibacaan lagu orang. Antawadat atas nama Cepi, matana colok. Aduh. Mata anak-anak kan udah dicolok nama. Cepi nama di itu di polsek colok deh teu daya teu upaya. Beresan. Kos gitulah sihir. Masya Allah karimnya. Ya Allah ya Rabbi. Kos gitulah hukum nu berjalan di luhur bumi menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Pabi Sepin pedang deui. Wa kadza kitu kedeh model sihir khamrun ku arak. Lamun Ki Zaid ngaloloh Ki Umar make arak geus walah waheuh tambah whisky geus jana walah waheuh tambah mensen tambah deui coni tambah deui make pel nu leutik koneng pelna eta mata lamun diasupkeun ka dinya langsung diudak-udak paeh jelema mun diinum mun teu kuat mah naon ngaranna pelna paranti mabok teh kapan aya ekstasi nu kuari mah baheula mah ngaranna teh kitu aya BK baheula mah aya molip baheula mah aya yuriahip baheula mah aya ngaran-ngaran apa kok kieu nyaho atuh bahasa cak polisi pengedar banteu lah ilah bangsa nu kos karari itu dipaksakeun paehnya na ku sebab mabok Zaid perlakukeun deui supaya paeh melalui obat-obat terlarang. Ya Allah ya Rabbinya mahal nyawa teh. Nafs bin nafsi wal ain bil ain. Ieu engke di akhirat bakal diselesaikeun. Nu di dunia can selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan. Wa nadha'ul mawazinal qist. Engke di akhirat Gusti Allah bakal ngendheun mawazin timbangan-timbangan al-qisto anu adil seadil-adil. Anu di dunia can selesai peradilanana, anu di dunia can selesai persidanganana, anu di dunia can selesai engke bakal diselesaikan ku Gusti Allah. Wa nadha'ul mawazinal qist. Nu di dieuna permasalahan can selesai engke dipanggil saurang-saurang ribuan tahun urang bakal nungguan hisaban. Ulah ngeunah-ngeunah bantak urang lamun maot tah hayang ulah boga permasalahan sehingga di akhirat hampang aya bahasa hisabai yasir. Geus teh dihisab. Masyaallah karim. Siha dek nu di dunia boga masalah leletikanana urang boga masalah jeung pamajikan nyandung nu kolot teh diropean kuari wae engke dipanggil pamajikan nu kolot marahnya na ngadakwa ya Allah ya Rabbi mana peradilan Gusti nu dina Al-Qur'an dijelaskeun wa nadha'ul mawazinal qist abdi dicandung Gusti setelah salaki abdi nyandung dungora mem membes bae di nogora teu pernah nganapakaan lahir jeung batin anak abdi ngaberayak abdi datang
sangka maut. Nah ayeuna abdi dek minta peradilan ka Gusti, panggil salaki abdi. Dek kumaha coba, dek lompat ka mana? Salakina ngusap-ngusap ke di akhirat siapan pamajikan aing ulah kitu-kitu. Ai kituan teh. Baheula telak nanya-nanya acak. Teu bisa geus teu bisa. Sayang-sayangan di akhirat. Iyalah eta. Kemudian urang jeung anak teu pernah ngadidik anak teu pernah kemudian anak tergelincir ke neraka. Cak anak, ya Allah ya Rabbi, abdi kudu ka neraka. Lah Gusti, ai kudu ka neraka sosoranganan mah. Lantaran pan abdi ka neraka teh meureun teu ngarti kana agama. Nu matak abdi teu ngarti kana agama pan kolot abdi teu pernah masantrenkeun ka abdi. Sugan ngawurukan Al-Quran, sugan masantrenkeun sehingga abdi toto dina agama teh nyaho wudu, teh nyaho salat, teh nyaho bener lantaran bapak abdi na ngan nyakolakeun bae. Abdi kudu kasa ka neraka sorangan teu bisa tatap kudu jeung bapak abdi. Rasakeun wa nada'ul mawazinal qist. Bapak Zia saha? Haji Ahmad. Orang mana sih? Cikupa. Pasar. Panggil gaji. Rekuade itu matak untuk menggugurkan kewajiban anak didik. Teu bisa kurang bawa ke ustad. Lamun ke di akhiratnya nang ke ngadakwa keneh ka urang. Ini Pak Haji Ahmad, betul. Ini menurut pengakuan anak bahwa bapak tidak pernah mendidik, betul. Kalau saya langsung mendidik gak bisa sebab saya juga bodoh. Tetapi kan saya bawa ke ustad, dia di pesantrenin sama saya. Cobalah tuh dianya aja bolon. Atau bolonnya saya santrenin dia. Saya belum datang ke rumah, dia udah datang ke rumah. Duluan dia datangnya. Itu kakak arak aman guys. Bisa disangkut pautkeun malaikat. Nyana kula-kula. Terus geus dibawa ka Cilong ku kula. Geus dibawa di pasantren ke dipasrahkeun geus. Kula can balik nyana geus aya di imah. Mun mah terserah nya. Kira-kira tuh budak. Cepet jasa. Dibawa ku setan meureun. Ya Allah wa kaza khamrun waliwatun gitu geuneul liwat teh dumling bah bersenggama jeung jelema tapi lain make palawangan hareup make palawangan tukang. Iyalah model umat Kangjeng Nabi Lut alaihis geus teu hayangeun ka hareupnya mah bosen cek umat Kangjeng Nabi Lut. Kami mah dibere awewe nu kumaha ge teu hayang, kami mah hayang ka lalaki. Dibalikeun tah umat Kangjeng Nabi Lut ku Gusti Allah, geus teu hayangan ka palawangan hareup. Datang ka cek Kangjeng Nabi Lut tah anak kula bae nu awewe teu hayang, kami mah hayang ge tamu sakitu karasepna. Kamu pa malaikat Jibril jeung malaikat Mikail didumling eta teplon banget. Kira-kira mah teh malaikat jadagan sosok malaikat teh kasep jasa. Umatna kebenaran resep ka lalaki. Teh baheula di zaman Kangjeng Nabi Lut, engke di akhir zaman umat Kangjeng Nabi Muhammad ge engke aya anu boga laku lampah kos umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Nauzubillah min dzalik. Nah, lalaki paksa nonggeng sia. Teu nonggeng dibunuh sia ku aing. Nonggeng dipaksa didumling tukangna teh eta modar. Eta teh si Ki Zaid kudu ditonggengkeun deui. Onggengkeun deui bae, didumling deui bae terus kena paeh. Allah karim. Kumaha lamun jelema diparak teh dibere dahar teh dibere nginum baheula Zaid waktu maraki Umar 3 poe ka 4 paeh. Ayo brak ieu mah Ki Zaid geus 3 poe ge tahan jasa tubuhna 4 poe can pae bae 5 poe can pae bae. Kagelep pagi can pae bae tak kudu kumaha geus melebihi batas.
make minggu hareup wallahu a'lam